ibu kali karamana syariatna dipayunan ibu rama nanging hakikatna dipayunan Allah subhanahu wa ta'ala. Begituna diperyogikan ketertiban, diperyogikan kehikmatan dina ieu acara rupina ibu-ibu di majelis taklim sadaya yungkeun bantosanana urang sami-sami meryogikan ketertiban oge kehikmatan dina ieu acara. Acara ngaras ieu asal kecapna tina nguras nyaeta nguras kariduan, nguras kanyaah, nguras pangapunten ibu kalih tirama. Anu mana eta gambaranana di dieu aya sinjang 7. Sinjang ka mumet sepuh basa lagi basa rajana dianggo lagi saperangkat sakali. Nanging ieu mah sinjang ka mumet sepuh. Anu geulis calon pengantin istri hidup mah dacan tiasa tangtos kitu ka sepuh hidup. Ieu hartosna dunya. 7 dinten nu bari skaranapan ku hidup eusian ku amal-amal anu sae, ku amal-amal anu soleh. Hartosna dunya omat hidup ulah rek dihimpitan ku dunya, tapi hidup cing tiasa ngampitan dunya. Hartosna cing tiasa ngamalkeunana ku jalan-jalan kasayan. Oke di dieu aya kembang sareng wawangian kembangna 7 rupa anu tadi disenamkeun ku Bapak Ustad nyaeta hartosna aya kembang teu seungit. Hidup mudah-mudahan cing tiasa nyengitkeun, cing tiasa ngangkat harkat darajah sepuh hidup saparantosna hidup nambah di sageudeuna rumah tangga. Cing tiasa ngangkat nyengitan tapak lacak nu janten ibu rama. Begitu mangga sanuk-sanuk heula kahormatan simkuring ke Bapak RT Bapak RW na Bapak tokoh agama ke para alim ulama, para kiai, para santri yang dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi waktu separatus relekas yang nakeun oge da pangapunten dupina urang sami-sami kawitan ieu acara kumangertikeun aosan basmalah berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam rakirabi hidup kedah apal heula bager kana raga wakca kawayahna geulis. Yen hidup gumelar ka alam dunya sanes dina belah batu anaki tapi ngaliwatan rahim janten ibu. Emut-emut ku mamah kapungkur waktu sineng nalika dina patuangan mamah. Sabulan ngaherang, 2 bulan rumanggang, 3 bulan kumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan maling, 7 bulan kolot, 8 bulan orang, 8 bulan hidup gumelar ke alam dunia geulis. Guyang getih mamah nalika harita cuy koceak jerita dengekna mamah waktu kalahirkeun hidup ngaran lagi ngajuru ari juru teh juru na maut. Mamah tega ngorbankeun nyawana, mamah tega nukeurkeun ragana pikeun keselamatan hidup gumelar ke alam dunia geulis teu cekap ukur dilahirkeun. Upami wangi mamah kirang kana kulem, upami siang luas ninggalkeun kana nada ngangais ngongongkret hidup disidikna di zaman orang dirorat di zaman orang dimemenan di zaman budak diongkret-ongkret di zaman lemet. Ayeuna hidup geus dewasa tuh disusuan ku mamah 2 tahun setengah lamin didangdang dengan didengdengkeun diungkeun didengdeng mamah ayeuna cuy hidup geus dewasa bisi hidup loba salah ka mamah bisi sok gareutan hate mamah malah manar Allah subhanahu wa ta'ala geparantos kadahu di mana-mana umat kami anu teu dihampura heula ku indung jeung ku bapanaku kami moal dihampura malah manar kanjeng Rasul parantos kadahu sorga teh aya dina dampal pean nu janten ibu cu ulah munjung ka gunung ulah bojah ka sagara mari gunung sok rajen bitu sagara sok rajen rabah tapi kanyaah indung bapak moal aya nu nyaki nasihat cu mumpung masih keneh aya pikirna mamah mumpung keneh masih aya di payunan hidup bagi hidup moal apa ira hajeng di mana bakal patura ini salah wasna jeung jadi ibu malah madar urang mah teu bisa ngaboga-boga jodoh pati jeung cilaka eta mah kersaning Allah kersaning pangeran
Walah manar loba nu hanjaka loba nu hanjeul bager teu bisa mikanyaah ka indung ka bapa. Di mana bapa jeung ibu geus kantunkeun. Hidup bagja ayeuna masih keneh mamah aya di kieuna. Hidup masih keneh tiasa ngarawoskeun kanyaahna. Geura emut-emut heula jasa-jasa pengorbanan mamah. Emut-emut heula bager kudu geulis jasa kasayan mamah kanyaah mamah. Ka hidup malah manar hidup moal bisa mulangkeun kecelakaan si susu udah jadi indung. Sok sanaon hidup bro dijiru bro dipantau aya di tengah imah jaga. Moal bisa pulang tarima kanu jadi indung cu. Ayeuna bagja mangga geura nyarios heula bang. Nyarios heula ka mamah. Nyarios heula ka mamah nyungkeun pangapunten oge nyungkeun diwidian kanggo hidup nambah segala rumah tani. Mangga geulis geura teu gerakeun rasa rumasa nyarios ka mamah. Abdi kurang kali mama. Hapunten abdi mama. Samudaya kelepatan abdi. Hatur nuhun. Orang tos kadidik abdi. Ngarawat abdi. Ngajaga abdi. Hapunten abdi. Tetiasa mulang tarima ke mama. Mugi Allah subhanahu wa ta'ala sing tiasa ngabalas segala jasa kesayan mama. Nyarios bari nyarios mangga nyarios Geulis cana kerima pananganana kubrageun heula mas takah hidup bageun. Sungkem heula ka mamah sungkem ka mamah. Duh mama abdi hapunten samudaya kalepatan mama dah kalepatan bos abdi tamar ka mama kirang sujud aduh mama kirang sujud widian abdi widian abdi sejak laki rabi dirangkul babana geus rangkul cing pageuh rangkul cilaleup anakna rangkul mama cing pageuh jeung dedeh deui anak mamah kemang socak mustika mamah di alam pawenangan geulis anak jimat awaki hampura mamah geulis hampura mamah ukur bisa kieu geuning mamah teh abagjakeun hidup kejadian rupasa mamah teh bisa sapuratina nyarkolot batur ngabagjakeun kana jadi anak ukur batang kieu mamah cu kahayang mamah sebelah gunung ku mamah dibikin kahidapna lah di kumaha mamah insan biasa guys tak bisa bagan malah manar ku mamah tak boleh didoa-doakan berang yang penting tak kudu dipentak pangampura mamah ku mamah dihampura malah manar penting teberang terpenting ku mamah didoakan hidup cing walunya cing pinangih jeung kabagjaan hampura mamah sakali dihampura gelis ku mamah didoakeun cing tutut raung cing jadi rumah tangga nu sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin gelis wasuheula dampal pian mamah dincakeun dampalna kana pangkonan hidup mangga wasuh bageun dampal pian mamah wasuh bersihkeun ku hidup pangabdian hidup kanu janten ibu malah manar ieu teh sorga dina dampal pian janten ibu ulah nyawang kanu angang ulah netep kanu jauh malah manar ibu aya payunan hidup gambaran sorga wakilna Allah aya di payunan hidup wasuh bageun
bersihkan cingrit itu hati-hati bawa surat. Mari hidup di zaman orang belum kapungkur, hidup dijaga iring satu jantan mama sebenarnya diwasu dilap kumulap bersih bagus hartos dah hidup baris ngebersihkan diri dikawin lahir itu makan batin ke jantan ibu sebenarnya dilap pasihan wawangian hartos dah hidup baris pada nyengitkan baris pada nyengitan tapak lacak nu jantan ibu hidup muarek ngabawan tapak lacak nu jantan ibu sengitkeun ku hidup bager pasihan wawangian mah balur ku wawangian cuk dapal pian ieu anu ngaler kidul kulon jeung wetan ngais hidup bongklan hidup teu siang teu wengi cuk ayeuna hidup geus dewasa bager bisi loba dosa moal bisa carana mulang terima lintang ti jadi jalma anu soleh bager ayeuna cuk mangga berat cium dampal pean jantan ibu hidup berat gerakan rasa rumasa bager tungkulkeun cium dampal pean jantan mama berat nanggung berat nyuhun berat narima kenan abdi bahatur nuhun mama perantos dijaga diriksa ku mama perantos dijaga diaping dididik ku mama demikian ka abdi perantos dewasa apunten ibu telah tiasa mulangkeun kecuali disusu menjadi ibu ya Allah ya Rabbi bikanya mama abdi ya Allah seperti mama abdi bikanya ka abdi ditaya kenana ya Allah panjangkan yuswana pasihan kesehatan mama abdi itu sebab bawas ya Allah walah mana apa mudah-mudahan segala jasa kasayang mama abdi cing tiasa gagetosaan ku Allah ada melipat ganda amin ya Allah ya Rabbal alamin dirangkul mama ngegelis rangkul nih mama curangku cing pager aku cenah bahagia anak mama bingah amar wata suta bingah duka giri-giri cuk hidup ngaras ka mama ayeuna ku mama didoakeun pager terkudu dipenta ku mama didoakeun hidup cing pinari kebahagiaan gelis jadi rumah tangga nu sakitan pawadah warohman cing panjang jodoh panjang yuswana salamat wal yasababas amin ya Allah ya Rabbal alamin cekap gelis alai ayeuna segedeungan apa tinggal pemerintah apa gelis tinggal raya apa tah ieu bager insan mulia karena Allah anu paling tegar anu paling soleh dina rumah tangga tah ieu bager insan mulia karena Allah anu teu bisa betus kulisan mikanya ka hidup sing apa cuk margi dina manahna apa hidup kemangna kahirupan apa nu ikhlas ridho hujanan panas papanasan kesirikna suku dijieun sirah-sirah dijieun suku berang dijieun penting dijieun berang bager nafkahan hidup neangan rizki nu halal pikeun hidup nyumpunan kahayang jeung kampung hidup saupamea diukurkeun sabaraha liter kecakna cikesan jantan ramah hidup ayeuna masih keneh aya teh kieuna bager tinggal ada apa guys hidup mual apa iraha jeung di mana bakal paturai usahakeun jeung apa mumpung masih kena aya teh kieu mumpung masih kena hidup bisa ngarasakeun kanya apa emut-emut heula jasa kasayang apa emut-emut heula bager hidup bisi loba dosa ka apa bisi panon ayeuna sanak rema pandangan apa bari nyarios ka apa
Bapak abdi hapunten sabudaya kalepatan Bapak kalepatan rumaos abdi tamilar kapakiran sumujud aku apa kirang sumujud bahkan abdi doakeun dina hamba laki rabi dirangkul apa aja rangkul apa rangkul cipageun rangkul cilem kemana soja mustika bapa dalam pewenangan gelis tekarasa asa cikene hidup jaga-jaga diajar lepot balelol diajar ngomong tekarasa asa karek kamari ditimang-timang ku apa ayeuna hidup geus dewasa geus patepang diseun jadona hampura bapak bisi teu ngabakeun karjadi anak hampura bapak batan sakieu ngagedekeun ngarawat hidup ari hidup kajalan kasolehan hampura apa bagus bisa tenyegemakeun teu bisa sapura dina cara kolot batur kabagjakeun karjadi anak kudu dibentak bapak di hampura malah modal hidup cing waluya sapapawasna amin ya Allah ya rabbal alamin gelis wah sudah palgan apa pak dicakeun kana pangkon putra wah sudah palbeana gelis ku cai anu dipasihan wewangian dipasihan kembang 7 rupa sebanget gerawah suku hidup nampal pena rintih tur hati-hati ngawasuh aja bersihkeun ku hidup margi kanya apa taya dunya kinasihan lir ibarat cahaya itu pernah parem nyangan kapurang kalina seueur jalmi anu hanjeluk nu hanjakam teu bisa pikanya heula ibu jeung ramana hidup bahagia bagus dipasihan kene waktu ka Allah subhanahu wa ta'ala apa jeung mamah masih kene biasanya dengan hidup di alam dunia di alam cing rintih bagus tuh hati-hati kelap sebenarnya di lapi pasihan wawangian pasihan wawangian anu hartos hidup semua reka bauan tampak laca menjatan ramah malah manar dengan angkat harkat derajatna di mana wae hidup ayat pasikeun wawangian sengitkeun ku hidup jeung pangabdian hidup batan jadi jalma anu solehah ayeuna bager titih wancil mustari ngamangsan utama sung gerasun dapal bean jantet apa cium ku hidup tegerakeun rasa rumah sapa berat tanggung, berat nyuhun, berat nerima kenana ya putra, putri apa sareng akna dipayunan apa hakikat dipayunan Allah subhanahu wa ta'ala abdi sanes nyembah jalmi ka jalmi tapi abdi nyembah ka Allah kaliwatan apa margi abda wakil Allah di alam dunia apa apunten abdi sabudaya kalepatan hatur nuhun parantos kajaga nariksa ngarawat abdi ngadidik abdi ka jalan kasayan pamugi sagala kasayan apa cing tiasa kagantosan ku Allah anu melipatkan pamugi apa cing sehat cing walunya sapapaus amin ya Allah ya rabbal alamin dirangkul mamah jeung apa geus rangkul mamah jeung apa rangkul mamah jeung apa rangkul mamah jeung apa dedah teuing anak mamah anak papa mamah bagja papa bagja geus dihampura lahir batin ku apa Bapak didoakeun cik pinangih jeung kabagjaan cik pinangih kabagjaan amin ya Allah ya rabbal alamin jeung kabagjaan geulis banget banget didoakeun cik banget nalika wajib nalika banget sungkeun keikhlasanana bagus sungkeun heula ka wajib sungkeun keikhlasanana sungkeun heula pangapunten bagus sungkeun heula widi rangkul wana geus didoakeun kuat didoakeun kuat bagus kana cepilan diharewosan kuat
Dari wasan kana cepil aku Cipinangi di kebahagiaan Cipinangi di kebahagiaan Sejadi jauh manusia Jauh manusia Tapi jauh ada parang lebih pangan Gelis ngali kapal ini tuh cik Ngali kapal ini kurang Bangun garis sungkem karena itu juga keikhlasan juga pangapunten juga hari doa nanti juga hari doa bagus dirangkul nena cing rangkul cing bangga bagus doakan ku hidup nena cing panjang Yuswa cing sehat sapa paros hatur nuhun paratus ngadidik karawat ngasuh abdi ini ngasuh abdi di zaman bola doakan ku ni bagus cing pinangi cing kabagjaan banget cekap gelis mga ngalidaykan nih bagus diharawaskan kone kena cepil harawasan kone kena cepil doa anu pang saya nama ayah rajina terpirakan semangat mari dia gelis tengah sok nena calik di dia gelis calik di dia papayun-payun sarang si tatay papayun-payun sarang tatay papayun-payun sarang tatay neng ayah dirimu kungsi sajiri meragan kungsi sanyawangan keluar na halapan eri anu tinggal disebut rakan upaneri disebut rai lamun baheula uli nuburuan bareng ayeuna seteteh bager teh kajatuh gerami anu bari sabade patepisan ragina hidup garis bisi seueur kasalahan kalepatan seueur dosa anu janten raka bisi sok sirik ku kanyaah mama sirik ku kanyaah apa ka seteteh ayeuna gelis rayina mangga sungkem ka teteh sungkap ka teteh gelis sungkap ka teteh nyingkeun heula pangapunten ka teteh bageun bisi sok sisirikan ku kanyaah mama jeung apa bisi sok sisirikan ku kanyaah mama jeung apa bageun bisi sok sirik pagi baheula ulin di puruan barang ayeuna hidup rek patebih jeung janten raka cik silih lubarkeun heula